Aduh, lega banget nih gua. Habis ngeburu semua. Pulang dulu ah. Belum makan dari pagi. Bule teh, engkau ngajak kawin, tapi balik kencan, ngiriman tuh. Jawa HP uing dijual deh. Eki lu ngabaran si bule kasahanya. Bingung euy. Isuk sore teh haye be kieu isuk nyeuseum ayeuna kieu mun teu kieu moal dahar cik atuh sakali-kali mah hayang ulin dahar di luar jeung kabogoh tapi kabogohna teu boga nasib Ye, karosel di dia mah geuninnya. Cuang boleh dari bes gara kuning kan heuh si Junet. Mugi abe di imah si Junet tanya. Nah, telepon heula ayeuna. Mana si Junet? Junet. Aduh eta beungeut mani kitu profilna tuh. Nah, Kamana ieu? Baringong barete kieu. Nungguan kepastian, teu pasti-pasti. Panas deui. Ini tah nyangan tempat nu adem. ye, mana si Junet tidak diangkat angkatnya. Nguras laut juga Mangkara. Iya. Saek we nelpon. Oh, Oke. Halo Net. Kenal dia ya? anchor nge-es ngeganggu bae. Urang ekulin ka dia kajen. Di dina keur paila euy, eueuh beas, eueuh sangu. Urang kakak kuru. Silaturahmi sakalian bari nyambekeun beuteng. Kajen nya. Tama lain niat silaturahmi atuh. Ya main numpang hirup di dieu meureun, nyusahkeun aing keneh tuh. Ngising padu bae maneh mah. Da emang kitu. Kumaha? Kajen nya? Nya? Tuh. Aing di dieu sorangan engkau baturna. Aya keneh lauk mah cucukna akan geus ya. Oke. Digaskeun. Cuman mun aya duit jeung ongkos bae Net euy. Kajen ya kitu. Mahi deh. Sulah udun na mobil mah curug we momoyan curug. Geus seungeut ta curugna ku korek. Ih, ngaco. Ngaluk-luk bae ongkohnya. Geus atuh heuh, OTW ye heuh. Tuh. Daguan ku aing di dieu nya. Oke, dadah. Good wayah kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak segala gitu. OTW kuningan, coming lah. Saung anyar yo. Adem sih kana mah di dieu. Cicing di dieu. Nginjem HP kasahanya jeung ngabaran si bule. Si bule mah engko ngajak kawin tapi ngiriman duit tuh. Sugan teh modal kawin 1.000-2.000. Encan jeung nyieun papaisna beulieun, jeung balandongana sawaeun, jeung pelaminana eta jutaan, hariana jeung dangdutan. Di mana ieu duitna? Kawin hayang tapi teu boga duit uing mah. Bule. Kemana sih maneh?
Alhamdulillah beres oge gagawe teh. Pada digawean ge asa hoream. Adatna hirup mada kieu, mun teu kieu kitu, mun teu kitu naon nya? Teuing lah pusing. Ulin beah ka hareup. Pada kemana nih orang-orang? Kayak gini. Betesek nyangan tuh bungahan bege. Apakah aku tidak pantas membuat mulutku ini bahagia dan perutku ini senang? Aduh, abang hirup, yuk kita gitu ya. Barang indah. Mantap ya. Blok Pahing, Pasir, Karang Indah. Nah, di sini kali ya? Udah. Ke atas juga. Geuning sih gaya si beda di saung. Saungna anyar euy. Saung saeta samperkeun ah. Karena mana di dia si gandu pusing. Buku pusing uing teh. Nah atuh pusing sagala. Dahar tinggal dahar, sare tinggal sare. Teboga duit tinggal mentak ayang beb. Boro-boro ayang beb ngabaran tuh nelpon tuh. Ongko ngajak kawin. Tapi ngiriman-ngiriman acan ka uing. Sabar dages kuduna urang begeti isuk. Dugdug sek be di dapur eueuh liburna. Hayang atuh siga batur ulin dahar di luar. Shopping ngagendol keresek loba. Nasib da urang mah jomblo. Ih, mana mah kalah curhat. Mana mau apa tuh? Mawa ya. Pulsaan. Aya 1.200 ya gena nganjuk ke Minjemnya? operator. Heeh. Nelpon kasih bule. Cing telepon heula si bule nak. Iya, ke mana yuk? Ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Hei, gini tak aktif. Cobalah beberapa Cing sekali deui. Nomor yang Anda tuju Ih, tidak tak dapat aktif nomor dihubungi. lagi. Cobalah beberapa saat lagi. Bener-bener ya mah selingkuh sih nama di ditu. Lah, terajun. Ya apa dah ya? Ini jauh mas sepi. Enak yang besar. Ini zaman kemarahan aja. Enak yang besar. Ini usah oh. Ini aku suka lagi yuk. Mana? Juga zaman. Banyak kan suka ke zaman. Tenteh. Ayo non. Naros alamat iya terang teu. Oh, RT genep, RW 3, Blok Pahing Pasir, Parang Indah. Iya mas sareng abdi. Oh sareng teteh. Beda Siti Holipa kan? Mohon. Mohon sareng abdi di saha? Oh ti iya teh kula. Jakarta Selatan, Mampang Perapatan, Bangka 2, atas nama Bule Rijal Maulana. Oh, mohon atuh biaya administrasi nantos kan? Acan 2 kali teh. Je, mohon can ditambihan. Entelah entos. Mohon atuh. Entos deui kana sanes. Hatur nuhun nya, A. Mohon enggak? Mohon. Assalamualaikum. Pet.
Mana orangnya? Kagak ada yang nyaut. Ah, tapi ada tulisan kontrakan itu tuh. Mana orangnya? Woi. Jangan salah bang. Oh iya dek. Lu ngomong apaan sih, gue kagak ngerti. Lagu lu. Udah, gue mau nanya. Ini orang yang diem di sini kemana ya? Dengar-dengar masih pindah. Dari mana? Dari sini tuh lurus, mentok, ada sungai belok kiri. Sini. Oh iya. Masih dek. Ya elah, lu lagi. Bosen gue liat muka lu. Bosen emangnya gue makan basi apa lu? Iya elah, makanya lu kalau kemana-mana itu bawa kaca, lu ngaca di lu sendiri tuh. Gue aja bosen liat. Ah, dasar lagi basi lu. Apaan lagi basi? Muka gue ganteng begini disebut lagi basi. Ganteng dari mana lu? Muka kayak pantat kebo gitu ganteng. Astagfirullahaladzim. Mending gue pantat kebo daripada lu ke belakangan panci anjing. Ya dasar lu kadang-goni. Lu cabut lah, gue mau cabut. Malas lu. Dasar lu dage. Ini sih akhirnya Uing jadi kawin ya. Tasi datang oge amplop teh tadi mau mak amuk bae siga bae nukar datang bulan. Sabaraha neng sih gini siga kandel. Cik atuh buka bising be urang kakeceretan. Engke ba dibukana di imah mana mah kekeceretan engke memperasmanan hur dahar sadingkul ge. Ari sadingkul meureun ngabeledug ngaburusut bae teh beuteng lentoron cai. Geus balik ek ngilikan amplop bising be mahi jeung dangdutan mah. Yang ke satu orang garek balik tuh parabotan kumbahanan karang leh dijakarkeun baju gosokeun bapana budak hayang bedi kekepan. Bapana budak sama nih mana jomblo kawin encan. Ngekepan naon tiang listrik jama teh ngaluk-luk we. Adatna. Agi balik. Tungguan neng sih tungguan. Yaelah, gue di mana nih? Oh, hutan semua isinya. Mana banyak daun-daun kering. Suara air indah. Jangan-jangan gue di sasaran betul yang tadi ya. Nasib orang yang kontrakan lagi ini. Udah, balik lagi aja deh. Si Saeb kan dia weh kita nyampe. Nyasap juga kan budak. Wah, kieu SMS-an teh nelponan teh ya teh. Sapriweuh budak teh lapar teh. Dua lah kayak datang mun sorangan bener. Sudah iya. Iya duit balanjakeun ayeuna be sugan. Dibalanjakeun mie, sayuran, daging. Tapi kira-kira daging sabaraha kilonya? Engke belah balanjana nanyakeun heula ka kolot bising salah. Ayeuna mah mending ulin. Da tenang duit bisa aya ongkoh. Lapon sening sia ek nanyakeun duit geus nyampe pancanya. Wala. Itu nyambung sih. Mereka sadar gini, sahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sareng ning si sanes. Mohon, iya sareng sahanya. Ya urang bule ka Bogor si Beda. Oh bule, aya naonnya? Keur bareng jeung si Beda teu. Tadi mah bareng, aya naon kitu? Bejakeun ka si Beda, urang ngiriman duit geus datang encan. Oh geus, tadi Ube nganterkeun duitna datang ke pos. Kebetulan si Beda keur bareng jeung urang. Oh, nya syukur atuh geus datang mah. Bejakeun oge bule sapoe dua poe. Jadi geek balik kampung. Mong bejakeun nya peupeujeuh. Nya tuh. Oh, nyantas atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, mana gua? Tambah nyasar nih gua nih. Takut ada harimau gua anjir. Udah di pedalaman hutan kayak gini. Ngeri gua. Sama aja kali ya. Pulang. Aduh. Ya Allah. Sial banget kok gua ah.
Langsam, langsam. Oke, pergi Junet ay. Dari neangan alamat nawai ya maya. Lapar deh. Nah, Nah, tadi hala. Non, Tadi si Bule nelpon ke orang teh. ayo nomor teh aktif lain. Teuing udah makan nomor anyar. Terus nah cenah. Nanyakeun cenah, duit geus nyampean can, terus manehna sapoe dua poe deui rek balik cenah. Oh, bener maneh. Bener. Oh, ayo mana ke mana? Tunggu keneangan maneh, tapi geus katang hiji dia nyamu serang balik deui kan geus pagawean. Terus urangna kumaha? Yo, ayeuna mah maneh kieu bae, kaditu ka dieu mapayan jalan itu aya sabaraha lempah. Ngeluk-luk bae maneh mah. Ngadakna. Nangis satu we ngitungan jalan lo. Kaditu kaditu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bodohnya. Ini nih nasib nyari-nyari si Obet. Males banget gua. Ya Allah, kok rubuh sih? Astaga, gimana ya gue? Gue takut dimarahin anjir. Cepet aja gue. Junet alamatnya si Ahmad. Pereng Indah Production. Wah, deket dia juga namanya. Darah dia Junet dia. Nanya heula ke jam masuk kan? Jam tapi. Alhamdulillah, ketemu sama juga. Tapi kok banyak anak kecil yang main layangan ya? Kayaknya asik. Daripada nyariin si Obet mulu, kasih aja. Udah. Siapa tuh orang? Kayak baru lihat tuh orang. Kayaknya orang kota tuh, kayaknya kelakuannya. Sebelah. Siapa lo? Kok gue baru lihat? Saya dari seberang nih, Bang. Lagi mau main ke sini. Seberang mana lo? Seberang lampu merah ya, luar kota tuh. Oh, emang lo mau ngapain sama mau kemana? Nah, saya mau main ke rumah ini nih, Bang. Orang ini, tahu gak, Bang? Oh, ini mah gua tahu. Ini orangnya pelit. Gua minta rokok 1 batang aja, gak dikasih. Lagi asem-asemnya lagi. Oke, Ari. Kok ada sih? Mau gak nganterin saya? Lo kalau mau gua anterin, mau dikasih apaan? Saya kasih 3 permintaan. Pengen uang, makan, apa pengen ganteng? Kalau pengen ganteng, ikut saya ke laundry. Nah, dasar lu, PA. Uang aja lah, gua lagi bokek. Ya, bujangan bokeh. Sama tuh. Mau gak ya intuin saya jadi gak? Lah, lu bokek. Terus lu mau ngasih apaan ke gua? Udah gampang, ayo gampang. Ya udahlah, ayolah. Mau main layangan, panas. Mana ya? Ya udahlah, gue nyari tempat adem aja dah. Woi, Kenapa bang? lu tahu orang ini nggak? Angkat saya kagak tahu bang. Gua aja orang baru di sini. Emang kenapa sih? Udah gede juga masih aja dicariin. Lu nggak tahu ya, dia rese kalau lapar. Anak buaya aja dimakan. Buset dah. Ya udah, makasih ya. Iya bang. Gua cabut. Iya ya. Akhirnya lu jadi kawin. Ari, nemu duit. Lumayan juga hidup di dia. Ngitungan duit. Belum tahu. Perasaan tadi gendongan. Mau leungit. Kemana ya? Kumaha mau leungit. Modal kawin eta mah. Ya Allah, sing carekan ku si bule. Aing mah kumaha?
ayo. Duitnya leungit.